Ci Kulan Abah. cobi iya ja atuh enci atuh ja geus gede terus abah atuh ja ieu geus kolot terus abah atuh ja capek ya ngurusan sapi supaya aya penerus istilahna di dieu cobi enci atuh nyiar jodoh ulah cicingeun bae salah sahiji ieu lalaki nu hade direspon nyiar lalaki nu hade anu bener anu karunyaeun kana inci anu karunyaeun kana abah kupingkeun eta ucapan abah. Atuh kumaha tuh bah, janji ge masih kuliah. King tos lulus kuliah, arek ngejar karir. Moal waka gugurupu, milarian pisalakieun eta. Sedangkan nikah eta butuh persiapan segala-gala, terutama kesiapan mental. Nah, dina kesiapan mental eta enci tacan siap. Ci ulah ngomong-ngomong ngudag karir jeung naon eta abah ja ieu geus boga perusahaan tinggal eta bae perusahaan abah anu diteruskeun ulah ngudag-ngudag karir segala naon bikang mah cukup istilahna atuh ngabantu dina rumah tangga bae ngabantu salaki jadi nyangke atuh salaki enci anu ngurus jeung enci di dieu ja abah atuh geus kolot adapun masalah enci dina nguruskeun kuliah atuh ja enci tinggal 2 semester deui kana rampung kuliah enci atuh geus tamah jadi atuh abah ieu geus kolot nyamanna penyakitan bae ulah ngudag-ngudag kana karir loba eta ci istilahna anu bari kuliah baroga salaki rumah tangga adapun geus rumah tangga nek diteruskeun kuliah mangga nu penting ieu perusahaan atuh geura-geura diurus ya abah geus capek geus teu kuat eta mah atuh nek saha deui anu neruskeun jameujeuh mah atuh enci atuh anak abah hiji-hijina. Tos ki bae bah, kaputusana kin bae tos lulus kuliah. Bere waktu enci mikir bah, selama sambil nunggu enci beres kuliah bah. Oh atuh entos ari kitu mah ari tamanya aya kaputusan kitu tina enci atuh abah ge atuh teu bisa maksa ari tah mah geus aya kaputusan tina enci nunggu istilahna beres tos beres kuliah atuh abah ge teu jadi masalah teuin ku abah atuh ditunggu gitu atuh susugana atuh enci atuh sambil mikir tos nya ari kitu mah abah arek ka kandang heula mariksa ieu sapi jeung pemeriksaan ieu ngontrol karyawan ci di dieu bae dirompok heula nya terus di dieu bae Ya bah. nya Dim, Mak, Pan, Wi, tadi udah kabehan. Ayo di depan bos ya. Bos panggil. Ya, kada radio heuleuy kabehan ya. Da radio ka dieu ya. Yuk. Radio kabehan. Oh, capek. Aduh. Tuh. Sok. Ya abah. Tuh, kira panasnya. Jangan sakit lah. Pasti ngelekep tangannya pakai jaket. Gimana dia pakai batik? Itu kan tadi itu tadi. Di mana-mana bae abah mah. Kieu ya abahnya. Ya. Jadi ieu urang rek ngaharep bulan Ramadan. Nya. Jadi wayahna eta sakti supaya bener-bener bagus. Supaya itu dimasak engke supaya dipersediakan piajangan urang mencit dina arek ngaharep lebaran eta nya kabehan eta kudu siap urusan anu hararade
Jaya abah geus kolot atuh kudu nambah ya abah kudu nambah yang itu manina di imah atau ke masjid di imah ke masjid Atuh tuh mana nang ngomongna. nya ulah ieu kakanang bae jeung deui atuh abah eta atuh boga anak ya atuh bikang hiji-hiji lah jeung atuh anak abah atuh keur kuliah jatah eureun ku abah kuliah itah boga salaki supaya neruskeun ieu lah abah lah ngurusan atuh kabehan karyawan di dieu sejak anak abah atuh teu can siap engke bae cenah kumaha geus lulus kuliah bae geus ieu mah atuh wayahna atuh kabehan supaya araraktik gawe di dieu nya anu hararade bae bisi abah atuh jarang ka kandang atuh wayahna kudu bisa ngamaklum kana abah nya. Padahal mata bos ngomong-ngomong nyiar pisalakeun tuh aing ge daek neuleu anakna gagah. Atuh karuhan tama neul anakna pugu aing ge moal dungdungan barang aing ge daek ta. Jadi salakina. Iya dia rok harewosan segala naon ngomong ke naon jaya abah ieu dia harewosan Ngarewas eta sapi ieu kan nek munggahan puasa nek ieu nya nek mencit nya bah nya jengkel lebaran mencit deui cit lain ieu aya nu gering deui kumaha ieu jeung ieu lake munggahan. Oh, eta baho poho hadena kaingetan ku yo. Eta sapi anu muyung hiji rada kuru emang taho panyakitan doangna. Tapi doangna endah sih jeung bulan puasa mah ulah dikajagalkeun. hade ari kitu mah nek naon ja karyawan atuh loba eta mah masalah sapi anu eta atuh geus posisikeun bae jeung pada karyawan ngan atuh sisikeun bae jeung abah engke saparonya Atuh nya hade eta ge tadi harewasan eta ngomongkeun Ya, kitu eta mah bisi isi. anak abah barang hayang jeung ke bisa aya tamu deui nya Oh, di nah. Jakarta deui kitu. Main ieu beres bos soalna nek ka kanang deui ieu sore soalna. Kayak heula masih aya keneh anu bahan diobrolkeun ku abah Kiwari bae ge ngomong keur kumpul nya. nya ieu nek diobrolkeun ke diobrolkeun heula ya kayak abah diuk heula nu hade ibu kesel omar mus kolot tuh Yang minum yo. Ayo pa tukang angon mah cai mah ya. atur nuhun Lagi kokop hangit. oh moal atuh abah ge Oh, gerak nya nyalaunan. bisi nepa ieu kararasetnya atuh kabeh ge Oh, karyawan abah nu goreng Ah. Nyalaunan. Awas kepesek ngantuk. Nuhun. Tuh. geus Sama aing nu katempelan tabaku panyakitna mun tah jadi bosna aing daek. aya keneh anu bahan diobrolkeun ieu ku abah jadi ieu kan nek ngincek kana bulan Ramadan jadi samemehna istilahna datangna bulan suci Ramadan bisi ieu kabehan karyawan teu boga bekal diajangeun di imah boh jeung bekal atuh jeung di dieu nya jeung ngaroko segala naon jeung ngopi atuh engke ku abah atuh di kasbonan kabehan Kahayang karyawan nama kitu. Kebeneran dah abah ngomong gitu tadi nama nek karompok itu keur butuhnya andi mah mah nya hade nya anak nek bulan puasa janya sorangan anak nu kiwari nya pating kocea hade butuh ieu butuh itu. pokona mah atuh samemehna gajihan ku abah ieu kabeh ke di kasbonan heula ieu ti awal Nya ada kemayangan dina ge. siap Oh, uga cai nginum tah cai nginum minum bah minum. Dan si Dev. Dong jair nginum bae. Nginum. Oleh abah. Bismillah kalaunan bos. Si banget kan kecerkan kana mata 2 kali mas. Nah ulah tunduh bae. boh atur nuhun Siap, ada siap, karyawan abah nuhun. kabehan ge Mohon. aduh Hup bongbong. Cager. geus nya beres jadi kiwari atuh bubar siap deui atuh pagawean anu masing-masing pagawean aja bisi nombogan kasibukan naon atuh geus sok manggangan teh penting kabehan atuh ka imah diajangeun bekal diajeng di imah jeung meuli pokona masih ke dapur be nya karena samemehna gajihan atuh di bere kasbon ti heula kayak penting ka imah siap ah ya ayo sok Bayar. sok gerak heula aduh salah sok gerak hade-hade bae gawe Dong aing mah teu nyaho anak
bos. Rapi dah tuh nyaho. Oh. Muka parawan. Pernah manggil sekali. Mana Kak Karwe? Jangkis ke mana? Gelis. Lenyai di dia mah. Iya, rasa panggil teh mah ya. Hei, Ganggu ngeletik jumper nih. ibarat lampu teh mas 85 watt kurung. Terbetul masawat ini betul Lain rasa amat Kak Karwe. Pokoknya malung manggih teh. Kalepekan seorang dong kepanasan. Ai, saleret mama teka pelet buat sama. Tanya aing campur samaraan betul ngomong gitu. Kayak lamun kadi eta sorangan pasti kieu. Kepincut mantap. Aing moal bagus-bagus santan neuleuh mah. Lain dia bogok ke. Aduh ajar bogoh mah arena ge normal aing lalaki. Iri. Terus bogoh deh kan anak bos. Atuh lain bogoh bae, resep teh ya, kan dulu nak resep bepi resepen. Oh, cinta we lamun geus panggih mah. Atuh cinta mah teu can. Pendekatan ge jarang. Lop mantap. Man, hate mal bae nu kira kieu. Bogoh. Ulah diucapkeun tambah bogohna. Sorangan ge moal tinggal dikti bogohan barang neuleuh mah. Atuh karuhan nama kula. Ngalaunan yang ngadeuketan. Ulah gitu ya orangnya. Kayak orang burit bareng bae kayak itu nak emah bosna. Raneuleun nya. Oh, sugan gitulah panggih jeung eta. Teu kudu burit atuh kiwari ge sugan ngalewat teh. Berarti bosnya kan orang janjina burit. Boy, atuh can jam keluar ini kerja ya mah. Atuh nyang emang kana burit. Dina ge kuliah kene bikang nage. Dikonokeun cok ieu ge burit. Lemah kerja. Atuh lima hingga panggil yo kecil. Kira ngelewat sih, kira ngelewat. Wujud cinta ulang pun tiba. Aya ini hormat. Anak bos. Mana? Beduh. Tuh anak bos tuh. Mana? Tuh. Mana? Tuh. Oh, tapi aing mican bentes dengan beungeutna, masih remang-remang. Dekat dia. Apa mata aing na gitunya? Rabun buat mah. Utuh ngilik. Bodinya cuy. Hayang bae buka pamajikan. Tuh wani aing mah deketan age sama anak bos, emang cicing bae ya. Atuh karuhan naman jeung dia nok, dong cai jeung minyak. Makanya aing mah cicing bae tadi ge. Lamun jeung aing, Saroba. Lamun jeung aing mah. Sarua bae. Komo ieu mah lebih parah ti Nopan. Ya. Masih cari cik beja karolot barang Parigel mah. Unu asup di dia mah unu asup. Oh kan dia doang. Atuh lah doang. Di deketan orang adu mental kadinya, oke? Atuh kunaon tuh? Iya. Gagah mental, adu mental. Siapnya? Yo, orang gentle yo. Atuh kunaon hayu? Oke. Atuh main ieu bae nya sportif, ulah liciknya. Oke, sip. Saya ya ulah adu budah bae gawe ayo ya. Nyaho. Saya ya. Ngomongna dijaga eta anak bos eta bu. Ay gawe ya. Ada. Si saroba aja tage. Kerok ya kana abah. Sapi loba lain urusan. Hampuranya bah. Enci janji bah. Insya Allah entos lulus mah. Arek nurut kana abah. Nah ini lah. Neng. Badan ningalian iya sapinya neng. Ya, Ya neng terus dongkap kuliahnya. iya. Kira ini nak dongkap nak Kemarin. kemarin. Ngasih lo kepapahan dia ya ini gawe ya. Apa ya? Ya, lengkara rawe. Urang geus dua bongkok. Waduh. Eta sami bae neng karyawan-karyawan abah eta nu tadi sareng abdi atuh di dia. Geus si hayuk mah juga gawe yo. Naon ieu? Teu palele geus si gawe yo. Atungkulkeun di hayuk gawe ya. Nah, ini doang cemburuan. Atuh lain cemburu gawe hayu, tama cemburu karuhan aing. Kan cemburu. Kudu ngahormati kana anak bos mah. Dihormati kumaha aja aing manitah dia gawe. Geus hayu po. Ih, karyawan abah. Kejar las. Komo enci unggal poe ka dia meureun. Digodaan bae.
Kakarak sapoe, nggak kadong gitu. Parah.